Bikin dorong sokal kan yung suruk. Aduh, pang tulungannya. Iya tulungannya. Aduh anak pun ayo aduh. Ini parah nih. Bawang udah gararing ya. Aku nanti mau masak. Sayang, tah, suluh buat nanti mirun, biar kamu bisa si dulu. Emang rek masak naon? Kan pasakeun ge. Mana gera minta uang? Aduh, sayang, pan eueuh duit. Ieu masak air ge geus alhamdulillah. Aku nguyupan cai hungkul juga buruy. Geus lah bae ganeng beh jadi gelonggongan. Pisan, enggak saya beki begang ieu mah, lain-lain neangan gawe atuh ka kota saeutik mah. Ayo we di lembur ngalaan suluh. Ganeng atuh, cinta. Itu aya Bang Imuk, tingali. Aduh. Aku erek nyumput heula. Aya aku. Sok we bayar, pokoknya mah kudu dibayar. Eta geus 5 bulan nunggak. Kurang di harapan sebagai lelaki tangguh. Di harapan ku aing nu kieu mah. Kemana Pak Majikan? Aduh, tadi teh ka mananya? Ke ngising, tadi tuh jauh ka Lebak. Kumaha ye? 5 bulan teu bayar Pak Majikan. Tah, Anjir, meni loba. Sabaraha ieu? ieu teh geus 500 ribuan, can bungana. Kumaha ye tanggung jawabna nu jadi salaki? Aduh, aing kumaha tuh ieu nya? Da eueuh duit. Geus kope bola pamajikan aing najig. Aing pusing maraban we. Bae edan. Tapi di mana Pak Majikanna? Baik itu ku aing dibawa. Anya najis lah. Heuh cicing tungguan di dieu, uang susulan heula heuh. Heeh, jig. Aduh, itu kumaha itu tuh? Ayo uang kabur we. Geus cicing nyebut di dieu. Pusing. Cek urang ge gawe gerak. Mane atuh lobasan utang teh. Kalau ngajar dog di dieu geuning, bayar ye. Oh, maaf Bang. Iya. Tuh kumaha ieu? Sok bayarkeun we nu aya. Iya. Iya ngan aya sakieu ulah dibawa pamajikan urang mah. Ayo mamal mahi atuh. Nah, dia mamal mahi ieu mah. Aing kajenting pamajikan mana dibawa. Guat ka dieu, tolong daek bari lagi ka budak leutik ieu. Ulah atuh Bang pamajikan aing mah. Kumaha? Ya Aing lah. sayang Ya, pisan Bang. bari lagi nu kieu mah tinggalkeun. Bang. Aduh. Sayang. Aduh. Ai si Markus teh ka mana atunya? Boga salah kita teh benang sali andalkeun. Mana nih tadi diajak ke kawali eueuh wae. Ieu tuh dajal mana ai si Kipli kalah ka keur sare di dinya. Ih. Astagfirullahaladzim. Ieu. Tita tadi antar ka kawali tita tadi kalah ka sare di dieu. Ieu, tita tadi teh tita antar ka kawali kalah ka sare di dieu. Naon atuh doh aing minum panas poe kieu ya. Geuwat. Turun. Ayeuna. Nya tuh nya. Nya. Ih, Naon deui wae atuh. Pura-pura muka pantau wae. Ampun sok. tutupkeun. Ka mana tuh itu? Tong sok loba tanya, geuwat anteur ka kawali sok nungguan mobilna geuwat. Nya. Geuwat. Nya. Itu ngindra ke mana nya aing? Ini para rusing kieu. Nah, kumacen kewe lah. Aduh, kita capek tapi Nah, nama motornya gitu. Nama motornya lah. Daripada ngider lompang kaca-kaca dalam motornya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu Sing bener atuh mobil teh tutup ka hareup. itu aya nu nabrak itu Kang. Mana? Itu aya nu
nu nabrak di tukang. Tempo. Sing bener ai mau mobil teh. Tuh kaditu nempona. We luak liuk tuh da. Yep, mudun keluar. Tinggal heula keluar. Ih, aya wae. Cok. Anjing. Cok. Aya naon atunya? Ih, ini riweuh. Ya tinggali heula ieu. Naon sih? Tinggali heula ieu. Aya naon atuh? Aduh, ieu aya naon? Wah, rusak ieu mah. Kalau nyebutkeun aya naon eta jalma nang usruk eta bantuan. Ya ieu ge kumaha ieu? Urus genting mobil eta jalma kumaha? Tulungan ieu. Kena rongsok ka nyusruk aduh. Pang tulungan ya. Ya tulungan ya. Aduh anakku na ya aduh. Ya motor na ya lah. Aduh anjirnya. Aduh anjingnya aduh. Lagi tarik bunyitannya. Mana rumah sakit ya anterin ka di rumah sakit aduh bawakan ya. Duh, nak kumaha teuing ieu? Ieu mah kudu ka bengkel. Kumaha tuh ieu ih? Ngurus ting mobilnya jalma kumaha lah ya tulungan. Aduh, heula ka bengkel ieu. Teh heula eta mah ieu heula. Aing gede rongsok kalau kaki aduh. Aduh ya, mana rumah sakit bawa. Ya urus kena jalma ya kalau urus genting mobil atuh. Bawa aduh lain eta supuna kinu ieu nyeri lagi aduh ya aing mana rumah sakit bawa kan ya. Ieu wae heula mobil kumaha teh heula eta. Ya tulungannya aduh nyeri ya. Mobil kumaha ieu kudu ka bengkel heula. Aduh aing yang nyender kalau kan nyeri suku Sok wae nguruskeun ah. Pokoknya mah teh yang apal ieu bawa ka bengkel ganti rugina 500.000. Awas ya mun teu diuruskeun. Aduh ya. Aduh. Ya, aing nama kieu wae. Sorangan buka duit teu. Aduh aing boro-boro boga duit gede rongsok pisan meunang. Aduh ya nyeri aing ya. Aing pamajikan aing ada teh aing teh Aduh ya cukup aing ya mana rumah sakit bawa kan ieu. aing kumaha atuh ya pamajikan aing pasti ngada teh mobil aing rusak eta tukangna. Teu boga duit ya. Ante aing gede rongsok get mantan menang. Aduh. Aing kumaha tuh. Geus aing nama kieu wae atuh daripada ambil daripada pamajikan urang ngecaprak. Ke bikin wae duit. Tah 500.000 untuk bikin ke pamajikan urang. Nuhun atuh ya. Bisa dicarekan ke pamajikan kan. Ya. Nuhun aduh. Cuk. Tuh ya. Tuh bade digentosan cenah. Nyata ya aduh aing mah 500 nya teh ya. Nah, gitu atuh udah kudu tanggung jawab. Kan eta tadi nabrak ada ieu. Coba ya teh icuk can mam sapopo yang ngede rongsok teh. Aduh aing. Nah, gitu udah mau naon gitu rongsok. Ngede rongsok ya teh aduh kadang menang kadang teu. Ayeuna can meunang. Teu acan teh pokok kalah ka apes. Atuh karunya nya. Ieu we atuh ieu jeung berobat we sok ka rumah sakit wae. Atuh nuhunnya teh. Aduh. Ya, kadanya kemah. Nuhun. Tuh ya kasih akan atuh nya. Nuhun atuh. Ih, karunya ieu jeung berobat we ka rumah Oh, sakit. atuh nuhun teh. Aduh ya. Kadean kemah eueuh kitu deui. Nuhun teh. Siap. Iya, Pak, mah. Buru-buru. Itu Naon sih? Hiap geus karunya. Yuk. Oh, iya geus barengan. nuhun teh. Ya. Anjing kalau ka aing nu apes kieu mah anjing. Kalau ka unjuk kalau kan untung. Anjing. Nikmat di mana we cek aing ge nya. Padahal mah aing teh nyibi suku ge. Nuhun, Mang.